Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Arlinda Jayanti Putri. Nepangkeun wastapun Hani Yulianti Fauziah. Nepangkeun wastapun Marcel Herdianto. Nepangkeun wasta pun Nita Agustina. Nepangkeun wasta pun Rea Septa Cahyana. Nepangkeun wasta pun Siti Nur Azizah. Dina danget ayeuna simkuring sapara kanca di kelompok 412 MIPA 2 baris nampilkeun tata cara make iket anu rupina iket parekos nangka. Wilujeng nyakseni. Iket atawa totopong teh di Sunda mah kabeungharan budaya tutup sirah pangbuhuna. Iket asalna tina kecap saiket anu hartina sabeungkeutan atawa sauyunan dina hiji pakumbuhan. Silokana nyere mun sabeungkeut mah teu bisa dipake nyapukeun nanaon, tapi mun sabeungkeut mah bisa jadi sapungu kuat pikeun nyapukeun rupaning runtah. Sirah minangka subjek anu diiketna, ari pasualan anu datang ti luar jeung ti jero dirina, minangka objek anu kudu sayaga pikeun disangkarepan. Sangkan hirup salawasna carincing pageh kancing saringset pageh iket. Iket parekos nangka merupakan salah sahiji iket buhun atau tradisional di Tatar Sunda. Secara harfiah, parekos nyaeta hartina dibungkus atawa ditutup. Sedangkan nangka dicokot dina filosofi buah nangka. Hiji, siapkan iket nu rek dipake wanguna segi 3. 2. Tikelkeun sebagian tina bagian alas segi 3, 2 nepi ka 3 tikelan. 3. Tuluy tempelkeun bagian tengah iket kana tarang. 4. Tarik 2 tungtung iket ka tukang sirah. 5. Silangkeun tuluy tarik deui ka hareup. 6. Beungkeutkeun atawa lapkeun tungtungna sangkan rapih. Tujuh, kaluarkeun bagian anu segi 3na tuluy dirapihkeun posisi iketna supaya katingali sae. Filosofi buah nangka nyaeta wanda jeung bentukna miboga ciri anu unik. Dumasar kana sajarahna, model iket ieu sering dihartoskeun salaku lambang jalma anu kerusuh atawa aya dina kaayaan gurung gusuh, tapi tetep merhatoskeun kapantesan. Sajarah pamakeanna baheula, model parekos teh sering dianggo ku kaum ningrat atanapi menak di Tatar Pasundan salaku parlambang kawibawaan jeung tata krama. Iket teh mangrupa kabeungharan budaya tutup sirah pangbuhuna salah sawias rupina nyaeta iket parekos nangka. Sajabati eta iket oge jadi lambang yen urang kudu ngajaga tradisi jeung ngahargaan kana budaya sorangan. Kukituna iket parekos nangka henteu saukur aksesoris sirah, tapi oge simbol ajen budaya anu kudu diraksa jeung dilestarikeun ku generasi gura.
Kusabab eta, hayu orang bebarengan ngajaga jeung memulai budaya Sunda, utamana dina miara jeung ngagunakeun iket parekos nangka dina kahirupan sapopoe atawa dina acara adat. Ulah nepi ka budaya urang teh leungit ku kamajuan zaman. Urang salaku nonoman teh kudu reueus kana warisan karuhun sarta tuluy ngalestarikeunana. Sangkan tetep dipikawanoh ku generasi saterusna. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina sadaya kalepatan sareng kakirangana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.